Tata Acana tepangkeun nami abdi Kadisa Febriani dari kelas 11-8. Tepangkeun nami abdi Fitri Azhar. Tepangkeun nami abdi Ari. Tepangkeun nami abdi Willy Ramdhani Mutasimila. Tepangkeun nami abdi Ciara Dewi Catina. Tepangkeun nami abdi Tanti Nursana. Tepangkeun nami abdi Kadisa Febriani di kelas 11-8 kelompok 4. Abdi bade nyaritakeun ulang tentang novel budak teuneu. Jadi carita nakieu. Aya saurang budak yatim namina si Warji. Manehna umur leuwih ti 11 tahun. Si Warji cicing bareng jeung indungna di imah leutik anu geus reot. Sanajan manehna hirup dina kamiskinan, indung Warji teu kungsi kalengitan, asih ka asih sok nasehat Warji ambe jadi budak mager serta daek kelehan ukur nyiptakeun kahadean. Cocoba kaalaman kudu disanghareupan Warji kalayan tabah. Manehna ngindeng meunang perlakuan hade kulantaran Warji lain budak nu beunghar. Warji sok dipoyokan, teu dibaturan ku budak sejen anu diogo ku kolotna kawa si Begu jeung si Utun. Dina hiji sabot Warji nulungan Asep Onon, anak lurah anu ti kusruk hiji sumur nu garing cenah. Singkat cerita, si Warji ke kulawargana Pak Lurah pohara dipikanyaah sabab geus nulungan anakna. Si Warji diangkat jadi anak Pak Lurah. Satu acanana si Warji jeung anakna teh teu akrab. Gara-gara kajadian nu tadi si Warji jadi akrab jeung anakna. Teras si Warji diajar maca jeung sajebana nepi ka bisa. Dina hiji poe si Asep Onon jeung si Begu gelut. Untungna teh aya si Warji datang nulungan. Singkat carita, si Warji ngelehkeun si Begu. Terasna Pak Lurah ngangkat deui si Warji jadi pagawe desa. Sedangkeun si Begu jeung si Utun kagok bangor saterusna jadi penjahat. Teras si Warji sarta pinuh kawanian newak maranehanana serta mikeunna kanu berwajib minangka tanda pangjen. Warji narima kado ti Bapak Lurah. Nami abdi Tanti Nursana di kelas 11-8 bade ngajelaskeun tema ti novel budak teuneu. Cerita ieu teh nyaritakeun kahirupan saurang budak yatim nu ngaranna si Warji anu nyanghareupan rupa-rupa kasusah jeung perlakuan teu adil ti lingkungan. Sabuderanana sanajan kitu si Warji tetep sabar. Usaha pikeun sabar, bager hate jeung terus diajar supaya bisa merubah nasibnya. Nepangkeun nami abdi Ciara Dewi Catina ti kelas 11-8 ti kelompok 4. Abdi bade nerangkeun latar novel budak teuneu. Nu kahiji latar tempat. Nu kahiji di Imah Ambu Warji, nu kadua di Balai Desa, nu katilu di Leuwi, nu kaopat di Kebon jeung di Kandang Munding, nu kalima di kecamatan, nu kagenep di Jalan Suni Peuting-peuting. Latar waktu nyaeta badak magrib, peuting, burit, isuk. Latar suasana sedih, ambek, sangsara, bunga, sieun. Tepangkeun nami abdi Ari di kelas 11-8 kelompok 4 bade nerangkeun galur sareng tulisan sawangan ti novel budak teuneu. Kahiji galur maju nyaritakeun kahirupan Warji anu ngabogaan liku-liku sanggeus bapana maot nepi ka dewasa sarta boga pagawean. User sawangan aya jalma katilu. Gitu kan? Nami abdi Fitri Azhar Fakriah di kelas 11-8 kelompok 4. Di dia abdi bade nerangkeun pelaku ti novel budak teuneu. Nu kahiji aya si Warji.
tokohna protagonis. Sabab budak anu bakti ka indungna boga kalakuan anu hade, daek ngangon munding jeung daek diajar maca tulis jeung asep onon. Nu kadua aya Ambu Warji, tokohna protagonis. Sabab sabar sok ngajarkeun Warji jadi budak anu saleh tur jujur. Anu katilu aya Asep Onon, tokohna protagonis. Teu milih-milih babaturan, daek ngajarkeun Warji maca jeung nulis. Nu kaopat aya Juragan Lurah, tokohna protagonis. Jalma nu wijaksana, beredahareun jeung obat keur Ambu Warji nu keur gering. Mikanyaah Warji ku kalakuan Warji nu hade tur beda jeung budak liana, ngajadikeun Warji juru tulis di kampung. Anu kalima aya Si Untun, tokohna antagonis, resep ngahina, nuduh Warji maling pakaian Asep Onon, tukang maradukeun, jahat ka indungna, saenggeus indungna maot teu hayang neangan pagawean, malah jadi pengangguran, malah jadi maling. Anu kagenep aya Ambu Ijem, tokohna antagonis, teu hayang nambutkeun beas sanajan si Warji jeung indungna tos kalaparan. Anu terakhir aya Si Begu, tokohna antagonis, sok nyieun masalah, resep ngahina, manehna ge jadi maling ku Si Untun. Nami Abdi Willy Ramdhani Mutasinbila di kelas 11-8 kelompok 4. Abdi bade ngajelaskeun tentang amanat. Anu kahiji nyaeta sing jadi budak anu sabar jeung migawe kahadean ka saha wae sanajan dipoyokan atawa dibanci. Terus nyebarkeun kahadean jeung kabeneran. Anu kadua mun urang boga kakurangan ulah dijadikeun halangan pikeun ngalangsungkeun hirup. Sabalikna kudu dijadikeun motivasi pikeun maju. Nu katilu ulah sombong lamun boga kaunggulan atau kaleuwihan, sabab bisa nyasabkeun penting pikeun tetap rendah hati jeung bijaksana. Nu kaopat kerja keras, jujur, sabar jeung lemah lembut bakal nganturkeun ka pangaji boh ti masyarakat, boh ti pamimpin palurah sanajan dina kaayaan miskin. Anu kalima anjeunna wani nempatkeun tanggung jawab jeung kabeneran sanajan dileungitkeun ku kaayaan. Warji dibuktikeun sebagai budak yatim anu teu ngantepkeun kabeneran dikaburkeun.